Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebabkan tepangkan mas tahun dengan Muhammad Rayulan di kelompok genep 10 DTP 2. Jadi kami pada mengawaslah salah satu organisasi anu kayak di tempat organisasi. Jadi bisa kita di organisasi MPK. langsung ke pertanyaannya hiji. Naon ari organisasi MPK teh? Organisasi MPK nyaeta salah satu organisasi anu menaungi aspirasi ekspor sareng organisasi anu aya di SMP Negeri Sekuler. Iraha organisasi MPK teh dibuat Sebagai salah satunya simkuring terang-terang tapi intina aya di bulan November. Katilu naon alasan didirikeunna MPK di salah satu Garut? Sami jawabannya sebagai pertanyaan tadi nyaeta organisasi MPK janten pengadil kangge organisasi ekskul organisasi sareng ekskul anu aya di SMP Negeri Sekuler. Saha pembina MPK teh? Pak Iwan Setiawan, Ari ketuana saha? Gresia Cynthia Amali. Naon wae anu diajarkeun di MPK teh? Karena diajarkan di MPK nyaeta problem solving, kepemimpinan, kedisiplinan. Aya sabaraha anggota di MPK? Kangge kelas 11 na aya 13 anggota, kangge kelas 10 na da acan fix. Kumaha cara penyeleksian anggota anyar di MPK teh? Nyaeta programna nyaeta ngangge cara training janten kelas 10 di trainingkeun 3 bulan kangge wawancara, biodata, sareng pengalaman. Naon wae kegiatan anu dilaksanakeun di MPK? Nyaeta kumpulan rutin yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan hari Jumat. Kedua, jaga apel pagi. Ketiga, katilu jaga upacara. Kaopat, pilih. Nu terakhir naon manfaat anu bisa dibawa tina MPK? Manfaatnya kangge pengalaman kerja kangge di masa yang akan datang. Supados biasa ngarengsekeun masalah-masalah kecil anu aya di program. Rupina tos cekap saking informasi nu dipasikeun ku abi. Hatur nuhun punten bila anu aya pecah. Morana kuring nyuwunkeun hapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.